nya jelema. Anjing saya nu ngomong itu ya naon coy. Goblok sampeurkeun ku aing. Anjing balik deui. Mana dihareup. Sok. Ngomong naon maneh tadi? Iyo, si Iyo, Saha? si Iyo. Kurang. Ngomong naon tadi? Si Iyo, itu. Sing waras. Si Iyo tadi hareup. Saha hayang naon? Kumaha? Ih, ieu kumaha ieu? Yang kumaha? Sok sayang kumaha jeung aing. Ih, sia tuh. Balasia kalah kabur sia langsung ditenggeulek ku aing. Duh, aing ieu bagian ulin ya awewe ngajak ulin ya aduh. Kumaha nya euy? Ieu wae jual kitu aing. Jual ka saha nya euy? Oh, aing aya babaturan si Peggy yang sok butuhan manuk teh euy. Udah dijual ke si Peggy di mana nya euy? Geus lah aing ke si Peggy heula euy. Butuh duit tuh. Coy, kenaon coy? Kalau main HP euy. Aduh aing ieu euy kepepet pisan ek ulin aing teh ya. Teu boga duit, aing boga manuk ya mah sok resep kana manuknya. Heueuh, urang teh butuh manuk euy, bapak Heuh teh urang. ya alus si anak kene umur 2 bulan itu. Manuk nanti teh. Sawari kapkai. Manuk naon eta? Ieu manuk di luar negeri teh impor. Oh. Di Indonesia mah karek aya 2 ieu teh. Urang yang meuli kamari ieu. Di sadana halus ya? Alus di sadana mah geus gede mah ya karek 2 bulan tuh dah. Ngan KHD parabna ieu teh. Naon parabna gitu? Kudu apik pisan. Oh. Isuk-isuk kudu beres cisusu. Heeh. Tah lamun teu penting spaghetti jeung peh mari. Bener ieu halus manuk. Aslina urang kapepet duit ya bayarlah 100.000 we. Oh tuh ya. Aya mah heueuh Aya nya. bapak urang butuhan soalna mah euy. Heueuh dua aing pan ieu ek ulin awewe ngajak we ulin ka McD euy. Oh anjir heueuh sewatunya Heueuh, ya. siap. Sing awe nya? Bener ya halus manuk. Alus dijamin. Oh, heeh. Siap nya? Siap. Nya? Same-same. Yuk bro. Yuk. Yuk. Pak. Woi, Urang mau nahan mana eta? mau manuk. Tapi anakna kene. Halus nah, manuk nampak ciak-ciak ieu manuk. Manuk sawah di kapkai, Pak. Di saha meulina? Di si Heri tadi kepepet bae naik ulin butuhan duit. Aduh. Tuh, alus Pak, ieu teh parabna teh isuk-isuk cai susu, peuting spaghetti, alus di sadana geuna. Ieu mah lain manuk. Babah. Hayam ieu ciak-ciak ieu tempo anak hayam ieu. Nya, Tempo atuh. Anjing anak hayam ieu di saha meulina? di si Heri. Ah, anjing terbalik. Ci. Hoi, yo, mana yang mengajual hayam? Hampura mangker butuh duit. Kernaon maneh Ri? Siga nu parusing pisan. Udud ngopi ya, udud aya, kopi aya. Rada enjoy. Heeh, urang teh euy parusing kieu hanjaka euy. Hanjakal kunaon atuh? Siga nu kaliereun pisan. Heeh, daya hanjaka mah pasti paneuri mau ti heula. Hanjakal mau pandeuri. Ngan hanjakal teh kunaon? Kudu puguh. Hanjaka urang euy. Heula teu ngadengekeun omongan kolot. Emang kolot maneh ngomong naon gitu? Keupan teu kadenge omongan kolotna ge. Maneh mah lieur lah. Aing diajak ngobrol teh. Cih, aing ngarti. Kalah aing lieur ieu teh. Kumaha?